Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-18. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kukituna tina anu tadi disanggemkeun ku tuang rama kanggo Kang Abbas teu janten kaabotan. Mangga-mangga bae lajengkeun sakumaha pamaksadanana saderek adang anu salajengna sakali deui mugi ulah kirang-kirang ngahapunten samudaya kalepatan ti Kang Abbas kalayan moal hilap ngiri ngadoakeun. Rupina cekap sakitu bae heula Bapak pihatur ti abdi. Kanggo akhirul kata mugi ngahapunten ceuk sambas nutup carita anana bari sajeroning tungkul teh mungguh panonna mah teu boleh meletet siga nu ngintip kana eusi batina Nyimas Winarti anu harita gawena keur melenguk siga nu ngarasa handeueul. Teu lila bapana Nyimas Winarti nyambut kana carita anti sambas tapi kitu ge rada beda siga nu ngarasa manghandeulekeun. Sabab persoalan nu jadi anakna beunang disebutkeun geus paheut tur geus jadi karegregan hate hayang mulung minantu ka sambas. Sabab manehna mah geus kanyahoan dina adat tingkah lakuna beda jeung barudak jajakan nu sejena. Estu mata kayungyun eukeur mah boga rupa hade tur sakitu lungguhna diwuwuh kana ibadahna tekun akar. Atuh nuhun Sep, kalayan ditampi ku Bapa pisan pisanggem Asep nu nembe oge kahartos pisan namung upami diemut kana kahanjakalana mah anu kalintang Bapa teh hanjakalna sakawitna kahoyong apa senang ibuna pun anak teh hoyong gaduh carogena ka urang dieu. Sasatna upami bade dijelaskeun mah hoyong tiasa janten tapel Adam ka salira Asep margi ngemutkeun supados langkung pageuh dina soal katalai wargina. Diemut deui ku Bapa kan tenan mungguh bojo mah aya kasebatna lir ibarat pati henteu tiasa dialim-alim henteu tiasa dipikahoyong estu tergantung kana patokanana ti Gusti Nu Maha Suci. Tah kitu geuning Mas kasauran ti Asep sambas teh anu satuluyna pikeun abah jeung emak mah kadi tergantung bobot pangayon timbang tarajuna ka Imas nyarek moal nitah teu bisa sabab sipating jalma mah pada boga tujuan boga kahayang ceuk pawinarta nyaritana bari ngareret ka Nyimas Winarti kitu deui ka pamajikanana malah tuluy silih teuteub siga nu ngarasa pada handeueul. Hatur nuhun Kang Abbas kalayan sakumaha anu disanggemkeun ku Akang Abbas sareng ku Apa kalintang katampina sinareng kahartos pisan namung dina leresan abdi masihan kaputusan deui ka Kang Adang moal tiasa enggal-enggal hartosna abdi bade ngemut heula duka sadinten duka 2 dinten saur kasarna bade dibeuweung diutahkeun heula sok inggis bisi kurempan kusugan hariwang ku basaboa sok sakinten teu janten kaduhung di akhirna nya anu salajengna insyaallah sakumaha anu tos disanggemkeun ku Kang Abbas ku abdi ditampi lahir batin kalayan sami-sami urang silih doakeun mugi Kang Abbas aya dina kabahagiaan oge mendakan jalan kanggo menuju ke arah cita-cita nu tos dibayangkeun. Ceuk Nyimas Winarti nyaritana najan singkat tapi karasana ku sambas asa rada nyentug ku ayana basa nyebutkeun mendakan jalan menuju ke arah cita-cita. Akhirna menang sawatara menit sambas ngahulong tapi teu dipake pikir teuing sabab ceuk hatena mungkin Nyimas Winarti boga rasa handeueul ku sabab pertalian jeung sambas can aya kakuatan anu hartina can neundeun kecap ka indung bapana. Janten kumaha atuh Asep Abbas teh? Indungna Nyimas Winarti bari paroman rada beureum atuh jep bae teu ngomong deui ku sabab asa kapegat. Bapak sun eta mah kitu bae manawi mugi ulah kirang ngahapunten sanes abdi teu sono atanapi kirang upami wireh aya kaperyogian bade ngadang dosan itu motor bade permios bae kasadayana ceuk sambas bari nyolongkrong sasalaman. Saya nama kewe atuh Sep da siang keneh
ongko Bapak ngaraosono. Bapak Winarti rada megagelengan. Kantenan abdi ge sono nama Pak, namung kumaha atuh aya kapriyogi anu saenesna. Gampil sanes waktos ka dieu deui amangan. Mangga Bu. Mas, mangga atuh. Mangga Kang Abbas, walau Nyi Mas Winarti bari paromana rada teu pati gerah, malah indung nama teu acan ngawalon anggur miheulaan ngalewas ka tukang. Geus kitu mah jut sambas turun ti imah Nyi Mas Winarti tuluy nyurung motorna sanggeus tepi ka jalan, durudud di selah sarta ditumpakan. Geuleyeung motor maju beuki lila beuki tarik lompatna motor meni nyemprung suat sieut taya ka power. Sabab hayang buru-buru tepi ka imah anu teu sakumaha lilana di jalan. Sambas geus datang, malah motorna geus disimpen pipireun imahna. Kabeneran Eulis Marlina nyampak aya ngadaweung sorangan dina teras, kituna teh meni gancang warejat siga nu reuwas bari pok miheulaan nanya. Geuning tos mulih deui Kang Abbas, meni sakedap teuing anjang sono teh. Mohon Is, walon sambas meni singkat bari tuluy kebat asup ka imah, geek diuk dina kursi ngudaran sapatuna. Dupi Abah sareng emak arangkat ka mana Is? Nuju ka Serang, nyaurkeun mah bade milari pare menawi tos asak. Walon Eulis Marlina tuluy ka dapur anu teu sakumaha lila norojol deui mawa cai sarta disimpen dina meja hareupeun sambas. Sanggeus nyimpen cai, Eulis Marlina ngojengkang rek ka kamar tepi teu kebat kaburu sambas nyalukan. Eis, cenah sambas ngarenghap heula. Bade naon Kang Abbas? Eulis Marlina malik bari hate teu garena siga-siga rek manggih katagiwuran pikiran. Cobi punten calik heula sakedap, sambas ngeserkeun kursi pikeun diukna Eulis Marlina. Aya peryogi naon Kang Abbas? Eulis Marlina malik nanya deui bari ngajengjeun teu daek wakadiuk. Mohon aya peryogi we kasalira sakedap, piraku sasauran bari ngadag asa kirang pantes. Kitu sotenan sanes kirang pantes kanggo Euis, mung kanggo Kang Abbas ka Euis. Sakedap we Lis, moal kantos jam-jaman, ceuk sambas satengah ngolo atuh kapaksa Eulis Marlina diuk. Kitu ge teu daek madat lempeng, diukna rada nyangigir. Kulantaran Eulis Marlina diukna nyangigir, sambas ge pipilueun rada nyanggeyeng, tapi teu buru-buru pok, malah ngahulang heula siga nu asa-asa nyarita. Enggal atuh Kang Abbas, bade aya pisang gemeun naon. Ulah asa-asa manggawe sanggemkeun bilih janten matak. Sareng kitu geuning aya nu bade sasauran teu patos madep. Menawi rehna Kang Abbas diuk rada nyanggeyeng teu patos madep teh, sanes ngalelewe puguh sami-sami engkang ge bisul dina birit. Rupina Euis ge kitu nya, sapertos Kang Abbas bisul. Yey, teu busal teu bisul di dieu mah palias teuing. Salamina ge teu acan ngaraos bisul Kang Abbas, jawab Eulis Marlina bari mesem. Har, panyanten Kang Abbas teh bisul, kutan teu nanaon. Nah atuh upami teu nuju bisul mah nganggo nyangigir kitu, sing leres we calikna supados Kang Abbas teu kacandakeun. Sambas nyaritana bari seuri atuh belenyeh wae. Eulis Marlina ge imut, disusul ku gilerna panon mani bantrok pisan. Sernud cenah hate sambas nyeblak kakara dibere gilar panon sakitu ge mani geus teu puguh rampa, rek nyekel gelas anggur ceug kana asbak. Dak puguh di kakara dibere imut ku awewe anu sakitu ningali bibir Eulis Marlina meni euceuy siga nu kareueut, sigana lamun seges kauntun tipung katambang beas mah heug dibere imut samodel nu bieu, kawasna moal teu burung digemol model ngolomoh permen loli. Waduh, tahun 70 ge aya nya pamirsa. Permen loli tos lami berarti. Hanjakal ku kakara tepung can lila ongkohanan hawana. Budak bujang mah meh rata-rata aya wani aya sieun, bari batin ratug tutunggulan, malah awak ngadak-ngadak asa hareudang bayeungyang. Bubuhan atuh sambas mah lain bujang nu disebut bujang tarangna. Ieu mah asli bujang can boga pangalaman naon-naon. Saukur kakara boga ser kahayang resep wungkul. Tapi sanajan bari jeung hate ratug tutunggulan ge sabab aya picaritaeun penting, kapaksa aduh hareupan nyarita anu hartina ngebrehkeun eusi hate. Kieu manawi teh Lis,
Reg sambas nyaritana eureun heula kalawan sirahna nonghol tina jandela nempok keluar dumeh titingalian indungna datang horeng tatanggana ngaliwat. Mung sakitu Kang Abbas eulis Marlina siga nu teu sabar. Ih, engke atuh Lis sing sabar. Ngaranna sotenan itu ningal nu ngalangkung panyanten teh emak sumping. Kapan saur Kang Abbas tadi bade sakedap? Eulis Marlina ngaheureuyan. Eta eulis mah sagala rupi teh sok digontot-gontot kawas teu pamali bae. Upami digontot-gontot teh sok raos gantung areuyeun malih akhirna sok janten mentegeg teu sapertos diteraskeun karasa dina tungtungna mani les plong cenah. Yai aya kituna Kang Abbas nganggo aturan les plong sagala. Naon eta teh maksadna? Eulis Marlina rada ngajebian. Muhun eta taeun duka keta ulah diteraskeun pamali mangkaning akang mah upami tutuluyan teh sok tara kuat nyorojot tuur. Sambas seuri meni bangun nu ngeunah kitu deui eulis Marlina kabawakeun nyeureuk teu. Muhun kumaha Kang Abbas aya perugi naon cenah sepuhna Nyi Mas Winarti teh. Nuhun wae ngiring doana Kang Abbas. Nu mawi Lis kitu teh bae hartosna aya peripaos Cau Ambon di korangan malati kapipir-pipir. Lajeng naon hartosna kitu teh Kang? Eulis Marlina ngudag caritaan bari netep beungeut sambas katingali rada semu beureum boga rasa kapiheulaan nyarita. Hartosna mah kumaha nu ngadangukeun we Lis. Sayaktosna engkang teh upami teu taki-taki ti anggalna rupina karingkus mung hadena we jabi ti atos taki-taki teh dina persoalanana teu acan aya hiji kasauran nu matak abot. Oh kahartos Kang Abbas janten rupina Kang Abbas teh saur kasarna mah dibedol wae kitu. Muhun kitu Lis walon sambas nyaritana siga nu hoream make jeung sirah melengup. Ceuk pangemut abdi anu bodo mah Kang Abbas atos we lajengkeun margi pameng komo kitu parantos kekenalan sinareng bade milari nu kumaha deui. Sakitu Nyi Mas Winarti kasebat istri nu cekap ku rupi, cekap ku pangarotos, diwuwuh cekap ku haliah dunyana. Upami kitu samodel abdi tah nembe dianggo handeueul oge. Sarangna deui hawatos ka Kang Abbas karaos ku abdi upami aya hiji hal cita-cita lajeng diputuskeun sacara ngadadak. Sok sakinten ninggang di jalmi anu kiat nahan kanyerian kumaha upami nu ninggang di jalmina kirang pageran lajeng midamel hiji hal nu matak janten nyarikat ka urang. Karaos Kang Abbas diputuskeun sacara kitu bae teh abdi ge ku ayana kieu taya sanesnya kitu sacara dipaksa sina potong mung diemut deui ku abdi rupina parantos nasib diri abdi kedah kieu. Margi abdi mah dihenteu-henteu ge jalmi sisip harti tuna basa turuk terupa teu kakayaan nu mawi pantas apana budak bade miceun ge da teu aya araheunana. Muhun eta mah kitu we Kang Abbas mugi ulah dipegatkeun jalaran hawatos sareng abdi mah manglebarkeun kana rupina Nyi Mas Winarti pada milari anu kumaha deui. Ceuk euis Marlina anu hartina ngahatean sangkan sambas teu nyosok jero permaksudan keur kadirina. Muhun diemut kadinya mah Lis bade milari nu kumaha deui saur euis teh mah nembe namung kanggo Kang Abbas hoyong milari anu leres-leres tiasa dianggo piindungan. Panginten ku euis ge karaos milari picarogeun anu tetela nyaahna tetela belana perkawis rupi mah bujang-bujang sapertos Nyi Mas Winarti sanaos anu langkung ti anjeunna oge moal burung aya malih seueur mung engkang mah milari anu sapertos rag sambas nyaritana eureun siga nu heurin kuletah anu sapertos kumaha Kang Abbas. Eulis Marlina ngudag caritaan sambas kawas nu panasaran hayang nyaho kana batin-batinna. Moal bendo upami ku Kang Abbas disaurkeun Lis sambas nanya heula bari neuteup beungeut eulis Marlina. Teu aya panginten Kang Abbas abdi kedah bendu mah sawangsulna teu disanggemkeun bilih janten angan-angan dina kalebu sakinten teu matak kumaha upami teras sumarambah
bisa kumahangan barabena walon Elis Marlina nyarita mani merenah pisan. Saya upami kitu malis tah kieu nu mawi engkang saur basana mutuskeun hubungan sareng Nyi Mas Winarti teh sanes ngahina kana kakayaanana margi Kang Abas oge anu sakieu buktosna boh rupi boh kagaduh estu nembrak teu tiasa dibuni-buni. Maksad Kang Abas mah hoyong nu sapertos Elis anu mawi ayeuna kanggo Kang Abas moal alang ku mampalang nyedak pertarosan kasalira euis kumaha kinten-kintenna teu aya kaobotan upami ku Kang Abas dipimaksad sambas nyaritana blak-blakan sabab cek pikirna geus kagok asong. Rei banget Elis Marlina katinggalina ku sambas asa beureum tapi beureum ge lain beureum ngandung kaambak estu beureum asa reuas malah tuluy ngahulang kawas nu mikir pikeun pijawabeunana. Kumaha Lis kinten-kintena sambas nanya deui sabab teu oleh panasaran satungtung can aya walonan ti Elis Marlina. Kang Abas reg Elis Marlina nyaritana eureun heula geus kitu pok deui nyarita meni ngagalindang asa nyeletit kana ati di barungku panon ngalimba. Kanggo abdi nguping pertarosan ti Kang Abas anu teu kinten ngagebegna wireh ngemutkeun diri abdi anu batana sakieu tos kauninga ku Kang Abas malih ti kamari ieu keneh tos disaurkeun abdi mah jalmi sisip harti tuna basa dipandang rupi da teu geulis dipandang harta banda salaresna teu aya diwuwuh kaayaan hirup abdi batan sakieu saur kasarna mah teu benten sapertos mangandeuh di mana nyangsangna sedengkeun kaayaan Kang Abas anu sakitu tos katingal sakitu tas katingal pisan ku abdi kasebat jalmi cekap ku harti kalayan aya dina tahanan anu sanes bandingeun diri abdi. Duh Kang Abas kanggo diri abdi asa korban peraosan upami salira anu kasebat jajaka terus segala nyanding pru ka diri abdi nu kengeng disebatkeun diri abdi lir ibarat barang aya dina dadasar tukang loak sanaos katinggalna beleger keneh katinggalna rada meronyoy keneh tetep sasae-saena ge barang diloak moal sapertos barang anu di toko jadi weuteuh teh sae rupina jabi ti weuteuh teh sae rupina ku kituna ampun paralun tobat 1000 kali tobat sanes abdi nampik pangasih sanes teu nuhun kana kasih piwelas Kang Abas malih ditampi pisan kalayan teu disimpen di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan ditungkus dina lebet kalebu namung kanggo abdi kahiji ngemutkeun anu tadi tos dilisankeun kaduana ras ka Nyi Mas Winarti anu bisa kumaha teuing raheut manahna margi kanggo ti pihak istri moal aya bentena sami pada nyeri ku kituna mugi teu janten rengat galih abdi henteu tiasa nyaosan kana pamundut Kang Abas mangga bae lajengkeun sareng Nyi Mas Winarti ulah raos asa kaganggu ku diri abdi margi itu mah parantos kantenan kauninga tina sagala rupina kalayan parantos pada uninga antawi sepuh sareng sepuh sedengkeun diri abdi anu teu acantang tos. Oh janten Elis teh nolak kana maksad Kang Abas sanes nolak Kang Abas pan tadi ge tos disaurkeun abdi sanes nampik pangasih mung hawatos ka Nyi Mas Winarti. Jab Elis Marlina nyaritana teu dituluykeun sabab kaburu ngurunyung manten indung bapana sambas datang sanggeus ngorejat siga nu reuwas kitu deui sambas ngaleos asup ka kamar ti sajolna indung bapana datang sambas teu buru-buru nemonan anggur bluk bae nangku bandina kasur di barung kurung mahuh narik napas asa sarareunggah teu puguh rasa pikiran jadi kalang kabut. Lebih tinyang harapan Nyi Mas Winarti kusabab cek pikirna asa ditolak permaksudan ku Elis Marlina nepi ka akhirna pikiran sambas kumalayang teu puguh nu dituju hate cus-cos ka ditu ka dieu nepi ka boga maksud hayang ngejat kanu jauh ngan dipikir deui ras kanu jadi kolot waktu sambas keur ngahekok di kamar bari ngalamun indungna kadenge nanyakeun ka Elis Marlina. Ari Abas ka mana leosna dia teh Lis? Di lebat kamar panginten emak walon Elis Marlina siga nu pura-pura teu nyaho yen sambas aya di kamar.
Nakunaon cenah ari jolma ari ngojengkang ka kamar geus lila balikna teh. Parantos emak rupina capewe panginten walon eulis Marlinah bari gancang ngaleos pamikirna sok sieun tuluy nalengteng tapi teu burung dicalukan deui. Lis, cik ka dieu heula sakedeung. Ibu Imon ngaluarkeun bungkusan tina jingjingan kapaksa eulis Marlinah nyamperkeun sarta gek diuk dina dipan beri merong kana bungkusan. Bade naon emak? Ieu puguh emak teh meuli pibajueun jeung samping jong kaditu geura simpen ka kamar. Walon Bu Imon bari ngasongkeun pibajueun jeung samping teu waka-waka gancang dirawatan sabab hatena rada teu ngarti. Anggoan saha emak? Eulis Marlinah siga nu heran. Lain nu saha emak ngahaja meuli keur eulis jong kaditu geura simpen. Keun isuk deui kaputna mah geus aya keur ongkosna. Payahna we lain teu hayang mangmeulikeun anu alus. Kege gampang ari geus aya milik rada gede. Eta ge dumeh abahna meunang saeutik direrewet jeung kaperluan sejena. Uyuhan atuh aya duit 1.200 ladang nagih duit bako ti warung. Sok bungkusan samping pibajuan teh ditunda dina dipan hareupeun eulis Marlinah. Mak mending ngarepotkeun teuing nganggo manggaleuhkeun anggoan sagala ku dipaparina dage. Tos pirang-pirang nuhun abdi teh. Sawangsulna abdi meuni teu tiasa mulang tarima ka emak sareng ka abah. Ceuk eulis Marlinah batina ngarasa sedih ku ayeuna dipangmeulikeun pakaian ku indungna sambas. Ulah sok aya pikiran kitu Lis. Abah mah celik putih celak herang. Komo lamun seug di ayana hayang leuwih ti kitu mereka eulis teh. Ngan kumaha milikna leutik. Keun wayahna sugan pageto aya milik deui. Ngan abah mah menta doana we sing jagjag kalawan babari ngarahna. Top kadinya geura rawatan ceuk Bah Iding bilu nyambungan bari gek diuk dina kursi sarta ku siwel ngodok loket wadah bako. Hatur nuhun atuh emak. Abah ditampi ku abdi. Ceuk eulis Marlinah kakaradaek ngarawatan anu harita keneh tuluy disimpen ka kamar. Geus kitu ngaleos deui ka dapur maksudna rek naheureuh cai sabab kabeneran teko karosong. Waktu eulis Marlinah di dapur sambas norojol ti kamar gek diuk hareupeun bapana. Kituna teh teu lemek teu nyarek anggur ngabetem siga nu hoream nyarita. Kumaha bejana ti ditu teh Bas? Ibu Imon nanya bari diuk ngareneng jeung salakina. Ah, henteu kumaha mak, tos putus we ayeuna mah. Walon sambas bari teu weleh sirahna tungkul. Putus kumaha? Bu Imon netep siga nu kurang kaharti kana jawaban sambas. Sumuhun, parantos putus teu aya hubungan sareng Nyi Mas Winarti. Margi kapungkur ge rumaos abdi kekenalan teh mah. Mung kenal biasa we teu aya patula patali itu ieu. Kajeun ari geus beres onaman. Ari abah kajeun ari geus beres onaman. Ari abah mah karisi sok sieun kieu pek abas teh kamari ieu. Geus paheut sarta geus nanyaan ayeuna dibedokeun nepi ka akhirna kolot jeung kolot jadi goreng. Ari can nanyaan mah leuheung. Tah ayeuna sanggeus putus jeung Nyi Mas Winarti rek kumaha maksud abas? Maksud abdi perkawis naonna Bah? Sambas nyaritana rada teger sabab bapana teu aya basa nu matakpi kahariwangan. Nya maksud abas teh nah rek kitu bae salawasna hayang lelengohan teu hayang nurutan kawas batur geus rumah tangga. Kan tenan emutan mah tos gaduh Bah. Mung rada sesah ngileg-ngilegna kanggo piindungan margi kanggo piistrieun mah eta ge teu kirang. Paripaosna bade milari sadinten 4 atau nepi 5 jalmi ge moal burung kengeng malih tiasa langkung teu sakitu. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.